Duh, bulan puasa teh asa ngeunaheun di notis kieu mah ya. Beuh siga aya saung urang ka saung ah. Niis urang niis supaya rada iya jag-jag. Puasa teh ulah hees wae, kudu olahragakeun jadi sehat wae. Awak teh teu leuleus. Ieu itu sadis saung sare wae. Siga si Asep siga nama. Gua si Asep ya. Ieu si Asep teh kok yang rek dihudangkeun ah. Sep. Ye, sama puasa teh hees wae. Udang. Yes. Aing udah puasa teh jag sehat. Aing Banyak. Aing puasa hees wae teh asa ieu sia teh asa kumaha nya. Jadi puasa mah kudu ulah hees. Gua aing lah leuleus ya teh. Ih, nyata kudu kos aing digerakeun gitu tah. Aing hees wae mah jadi ieu. Jadi mun hees wae mang pangat nangis saeutik. Menang naon tah mun HS wae. Aing tara menang kolak sia teh. Aing ka jeung teu menang kolak ka jeung HS. So aing mah da sehat wae. Aing puasa ge alhamdulillah. Tempona jag-jag Aing sehat. Puasa ge da aing. Rahasiana naon eta teh? Nya rahasiana mah urang nginum we sing loba mun namanya ieu teh kitu teh. Namanya kitu teh. Kitu teh jam sahur lah kitu teh. Minum sing loba. Heeh, supaya kuasa sehat we. Maksudnya urang moal lilanya rek kadinya heula. Ka mana? Kadinya urang biasa jalan-jalan di is yang anu tiis-tiis. Oh nya mah tuh air ke SDI sia mah mangkat teh mah. Oh nya. Balik dia. Si Asep hees deui. Puasa teh hees we hees. Aing rek niis ah. Yang iya. Ya. Aing masa puasa teh asa lulus kieu. Jalan-jalan we ah nikis. Anjing. Mang As. Ih, udah ya. Ayo, Mang As ya, bejakeun. Yang bejakeun ka Mang As. Mang Sep. Semolor wae. Naon? Ayo Mang Ihud ya. Tukang, jika nu naik gunung sih. Gobloknya. Aing ka aing ceramah cenah puasa naon? Aing maneh naik nipu aing. Urang susu kali itu. Od. Asyik lagi. Babanyo, aing babanyo. Aing ceramah itu syarat minum. Babanyo aing leungeun barelok teh nyabak tai ucing. Nyaan urang mah puasa aing jaga tuh. Aing sehat jaga wae. Bos semua mau lompatnya minum. Ieu babanyo itu urang kita. Ya udah dicok dong urang aku. Aku babanyo lagi tuh. Bener ah. Babanyo sehat. Urang mah tuh puasa sakieu mah semua. Tapi ke jam 5 mah. Puasa jam 5 subuh mah. Cok, urang kali itu urang jangan ya. Urang kalah simut urang buah-buahan. Sini orang teh aing pada lombang. Neng mah rek ngalah buah-buahan Bukan ditangkal buah naon. Buah kiara. Mun teh salah mah itu baheula mah buah kiara. Neng naik Jalan mana naikna ya? Ya naik Neng bisa neng mah da. Naik mah. Cok, tuturkeun amang ka ditu urang neangan buah-buahan sok loba. Ucuk begina naon? Tempe. Jadi bungkuskeun. Aduh, itu naon nu gaet deh. Oh, Nah, si terek wae. Itu sacup. Ada nu gelo. Urang sidik-sidik heula. Hei. Si Markona. Naik buru ka dia buru naik. Ada
Bisa turun om direct naik doi neng mah. Adio tuh. Cuk. Gantar cuk. Goto. Urang rojok. Rojok mau mujura. Lagi rojok siap, oi. Mang, orang naik di tunelnya. Arek ke mana? Kulit. Kade lomba culik. Oh tuh man. Kade guru balik ka imahnya. Oh. Udah aing jadi batur si Ucup balik teh. Markona ada tadi aing ya deh. Aing balik ke neangan. Batur. Udah ada ambrok itu ah. Mana tadi ngalabung buahan air mentas udah. Neng dirojokan teh. Jadi hayang bodol lah. Gara-gara dirojokan bujur neng teh. Jadi weh hayang sarojokan neng kumamun anu neng na karojok turunan. Rieun berenang lamun neng na karojok mah ah. Neng marek heula ah. Dirojokan teh hayang ang bodol lah. Sikana mah di dia ya. Ada bunyi ya. Sasang ada. Aneh ah. Yang modal ay. Sebeteng neng. Alhamdulillah. Ih, eta sora saji nu keur ngajuru. Berbangga tuh. Arkona. Ceker barang damu nyumput-nyumput gitu. Neng mah lain barang dahar. Kor goblok, aing sudah teh keur barang dahar.